rasa bunga pisan, lempang mapai-mapai jalan, genah anyar ngomean. Sanajan hirup di desa, jauh ti ramena kota, tapi jalan mah geus rata, yen teu macet laluasa. Nu asalna jalan satapak pun hujan ka bawa rempah, nu urut batu taring ku ngacengkupat campur jengkul. Budak sakola ti sorodot jareblok sok hese kolot, mun rek usaha sok hese mun barang bawa kabaksa ditunda heula. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa tepang di sareng simkuring Kang Rahmat dina pidangan Karanjang Kang Rahmat Nganjang. Anu program talk show atanapi ngobrol anu maneh di Rahmat Anum TV. Ieu program talk show teh nyaeta ngobrol ka sadaya tokoh nu aya khususnya di Kabupaten Bandung. Oge dina raraga kanggo ngangkat potensi lokal, oge ngapublikasikeun atanapi ngeunaheun potensi-potensi nu aya khususnya di Cimaung umumna di Kabupaten Bandung. Dina Karanjang edisi ayeuna edisi nu luar biasa pemirsa. Margi Kang Rahmat subuh kena ieu paripasuna nama subuh-subuh tuturubun. Kemargi ieu targetna milih ka ujang ka mana-mana. Ayeuna simkuring silaturahim tetapi nganjang ka salah seueus tokoh ge aktivis anu katinggal eksis di sababaraha kegiatan di lingkup masyarakat khususnya Cimaung nyaeta Mang Juju. Sampurasun Mang Juju. Aduh, da Mang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mang Juju pangintennya simkuring lakup dipayun nada tawakuf anu kasuhun nada sihapunten. Lawagal waktosna dina waktos Mang Juju kesibukan ayeuna di wagel. Nah atuh cenah make jeung kitu margi karasan abdi hoyong ngaguar hoyong kuninga kagiatan-kagiatan Mang Juju khususna dina waktos-waktos ayeuna. Nah Mang Juju urang kawitan nu kahiji abdi sok ningal teh ya janten aya kapanasaran teh margi Mang Juju sok katingal aya aktif publikasi kegiatan-kegiatan khususnya diantaranya aya 2 komunitas atau napi organisasi. Nyata nu kahiji panginten KPS komunitas puntang sauyuna. Nu kadua nyata nu nuju ayeuna ngawitan gerak gitu atau napi lahir Cimaung Nanjung Rahayu Bedas Manunggal anu dipupuhuan ku Ustad Nana Gerhana. Nah ieu panginten hoyong uninga ieu teh. Anu kahiji KPS teh panginten naon sareng kumaha kagiatanana maksud Mang Juju aya di lebet atuh nu kadua panginten Cimaung Nanjung Rahayu Bedas Manunggal anu Mang Juju salaku lebet sareng abdi sami. Mangga Mang Juju. Sampurasun baraya ka sadayana anu aya di wewengkon sabudeurana ngenalkeun abdi Pak Juju Swenar kawit di Desa Warja Bakti. Alhamdulillah dina enjing-enjing ieu aya dina kasehatan sadayana mudah-mudahan sadayana miring kana aktivitas-aktivitas anu salajengna. Amin. Alhamdulillah anu kusimkuring ayeuna anu dipigarap dina grup KPS anu ayana di Desa Campakamuya Kecamatan Cimaung. Nah KPS aya bentuk KPS Pak. KPS teh terbentuk dari kelembagaan sosialisasi nyaeta komunitas puntang sauyunan anu di nuju dipidamel ku para admin sareng moderatorna dina masalah kegiatan sosialisasi ngabantos anak yatim, pati jompo, kemusibahan sarang sajabina. Luar biasa. Mun dina grup KPS eta alhamdulillah sim abdi tempatna aya di Desa Warja Bakti kumargi abdi mah alhamdulillah karena kegiatan sosialisasi ngiring teh hoyong belajar hoyong tiasa ngarareskeun perjalanan abdi kanggo masa depan kemarorang kali gitu Bapak. Tasa terasna anu ayeuna ku abdi dipigarap anu kadua dina grup Cimaung Nanjung Rahayu Bedas Manunggal anu dipupuh ku Pak Ustad Nana. Alhamdulillah eta
salah sawios sahiji wadah kanggo sakecamatan Cimaung 10 desa dugi ka desa bungsu gitu Bapak. Warja bakti mah desa bungsu mohon desa pangbungsuna. Alhamdulillah abdi ngarojong karena iya kegiatan sosialisasi anu dipupuk ku Pak Ustad Nana. Iya program anu wow bakal wow Bapak mohon abdi alhamdulillah sebagai humas di Cimaung Nanjung Rahayu mudah-mudahan iya program teh tiasa ngabujud kumargi dari masyarakat untuk masyarakat ngabantos. Mudah-mudahan Cimaung teh tiasa majeng. Amin. Nah gitu Bapak. Saterasna abdi nah cenah aya di desa Warja Bakti Pak Juju. Abdi kawit mah di desa Cikalong. Kumargi abdi ngalih ka dieu istri di dieu nya abdi teh nutur-nutur istri we ka dieu. Da panginten arintos rumah tangga mah panginten silih anteur Bapak tak kitu. Alhamdulillah abdi di Warja Bakti sebagai Linmas Warja Bakti mohon alhamdulillah dina kegiatan sadesa Warja Bakti terbentuk 13 RW dari RW 1 sampai RW 13 Kampung Cilangla. Alhamdulillah kegiatan abdi sebagai di Desa Warja Bakti selaku Linmas sareng alhamdulillah di Warja Bakti terdirilah GOR olahraga bulu tangkis. Abdi sebagai pengelola GOR. Saterasna panginten abdi caket sareng desa mah alhamdulillah ngiring-ngiring sareng Pak Kades sareng reng-rengan Pak Kadus aya kegiatan sapertosna penyemprotan di masa pandemi ka tiap-tiap wilayah sareng anu udur. Alhamdulillah abdi ari nuju sehat mah sareng Pak Kades ka tempat-tempat ka lokasi mohon Bapak. Alhamdulillah mudah-mudahan atunya eta teh kanggo kasayan urang sadayana tak ayeuna terbentuk Cimaung Nanjung Rahayu teh kanggo ngamekarkeun warga-warga Cimaung. Mudah-mudahan ieu program teh tiasa majeng saterasna. Amin. Tah kitu Bapak. Mohon Bapak. Biasa pisan kegiatan Mang Juju dengan kesibukan ngapantos Pak Kades anjeunna salaku Linmas oge pengelola GOR tapi anjeunna aktif oge di 2 grup ageng nyaeta nu aya di Sekup Cimaung nyaeta di KPS Komunitas Puntang Sayunan anu dipupuhan ku Bapak Adi nya. Anu salajengna di Cimaung Nanjung Rahayu Bedas Manunggal anu dipupuhan ku Ustad Nana. Tapanginten ayeuna patrasan anu salajengna ya. Program-program naon anu minggon-minggon ayeuna ieu anu atanapi sasi-sasi ayeuna kapayun yang pada digarap khususnya misalkan di KPS atanapi di KSM Cimaung Rahayu Cimanga. Alhamdulillah hari kegiatan mah abdi sering sareng rombongan KPS para admin. Waktos nama hari kegiatan sosialisasi mah dina antara sasi sekali atanapi 2 mingguan sekali terbentukna sosialisasi mangrupakeun bantosan sembako sareng keperyogian sajabina. Tah eta antara eta teh ngabujengkeun sareng para admin teh abdi survei heula ka tiap-tiap daerah mana ya anu kedah dibantos. Alhamdulillah terbentukna KPS abdi meeting ngobrol-ngobrol engke tos aya targetna meluncur. Alhamdulillah kegiatan anak 2 minggu sekali sareng deui tadina minggon ayeuna alhamdulillah abdi bade aya acara teh ka Cibaribis ka Pencelut bade aya acara sepak bola klub tadi saharikeun final. Alhamdulillah di KPS abdi salut di KPS kegiatan KPS abdi ngarojong mohon. Alhamdulillah dina kegiatan di Cimaung Nanjung Rahayu Bedas Manunggal anu dipupuk Pak Ustad Nana insyaallah program-program ieu bakal majeng sapertosna majeng teh kanggo bantos Cimaung Nanjung Rahayu warga-wargana urang mengurangi dampak-dampak kemiskinan mudah-mudahan. Amin. Mohon tah eta antara eta teh Bapak mohon tah teh bakal di
dugikeun teh seperti sosialisasi teh mudah-mudahan oke di sasi Oktober pertengahan Oktober mudah-mudahan atuh Bapak. Amin. Pemirsa pangintennya eta anu nuju atau lebih pada digarap ya khususnya di KPS oge di Cimaung dan juga di Bedas Manunggal. Mang Juju panginten harapan ya ke pamungkas harapan kanggo desa Warja Bakti, harapan kanggo desa-desa nusanes di aya di Cimaung, kanggo Kapayun, Mang Juju selaku warga Warja Bakti atau warga Cimaung, ieu kumaha kahoyong urang Kapayun di Cimaung sareng Warja Bakti atau di desa-desa nusanes. Mangga. Ari kahoyong mah abdi teh ageng. Kahoyong mah ageng. Hoyongna ngamajengkeun desa Warja Bakti. Hoyong ngamajengkeun desa Warja Bakti supagi mengurangi segala bidang kemiskinan. Anu ngabantosna aya grup Cimaung Nanjung Rahayu teh wadah eta teh tiasa mengurangi sapertosna anu teu kakaper ku desa pihak pemerintahan bantosan anu dongkap ke pemerintahan nyai bantosan anu ti pemerintahan panginten terbatas didugikeun ka anak yatim sareng ngabantos jalmi-jalmi anu kirang. Mudah-mudahan ayana ku Cimaung Nanjung Rahayu Bedas Manunggal mah tiasa mengurangi anu sapertosan dibantos ku pemerintahan. Mudah-mudahan atunya urang teh dina salajengna ieu teh tiasa ngamajengkeun keseluruhan desa di desa Cimaung dugi ka desa salajengna. Dasa kecamatan Cimaung tiasa majeng. Amin. Ku program ieu mudah-mudahan Bapak gitu. Amin. Atur nuhun Mang Juju. Sim goreng dedel doa khusus kanggo Mang Juju. Mudah-mudahan panginten dina salami namina teh berkegiatan anak panginten ayeuna Kapayun panjang yuswa gampil rezeki dilancarkeun. Oke kum sadayana panginten warga masyarakat Warja Bakti Cimaung sadayana atuh wargi-wargi simkuring nu aya di KPS nu aya di KSM Cimaung Nanjung Rahayu Bedas Manunggal salamina aya dina Ginuru Rahayu berkah salamet panjang yuswa gampil rezeki teu bih balai. Mudah-mudahan naon anu janten udagan kahoyong cita-cita mimpi urang sadayana aya dina laksana sapaneja aya dina pangobul Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pamungkas hatur nuhun pamirsa anu parantos nonton ieu pidangan karanjang atuh antos video-video salajengna di channel Rahmat Anum TV. Hatur nuhun kanu parantos subscribe. Hatur nuhun kanu parantos nge-share. Sakitu hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.